nyerat naon bae mangga Neng tah si Neng tah. Tah si Neng tah. oh iya ti panitia teh acan aneh oh digeger moal naon bae ulah di pasien terangnya si mohon ulah nomor WA nya gini ku abdi di save Akbar. Oke, atur nuhun Neng Teteh panitia perwakilan. Mau dibeja-beja ngaranna mah. Bisi si Aji hayangin. Cing Putri Sintren tiasa teh orang tinggal. Ya bisa. Jatiwangi, tepuk tangan untuk Jatiwangi.
lancar alhamdulillah ya. Teu aya nanaon berkat doa ti Bapak Ibu sareng wargi sadayana hatur nuhun. Sakieu panginten persembahan sintren klasik di Sanggar Seni Gema Parahyangan pimpinan Abah Giri Sukirman. Mudah-mudahan ayeuna putrina uwih deui, penarina uwih deui ka kondisi semula tanpa kurang satu apapun. Doakeun ya Bapak Ibunya, amin ya robbal alamin. Sekali deui ngaturkeun mangrebu-rebu atur nuhun ka Bapak Ibu sadayana, ka para wargi sadayana, khususna ka panitia di RT 2 Blok Salasa Desa Jatiwangi, di para pamung desa, di Ibu Kuhuna, di Bapak Kuhuna, di para mangkuk sadayana di warga Desa Jatiwangi. Mudah-mudahan tontonan dunia ngahibur Bapak Ibu sadayana. Mudah-mudahan urang tiasa patepun melawung deui pangjohok deui di sanes waktu. Mudah-mudahan prosesi kembalinya menarik kita tidak ada masalah. Penggemar sintren. Kilaras ditandur teu aing alas, paman bibi sejamalas dalam sintren jaluk waras. Kembang-kembang kapas ditandur ning pinggir sawah, paman bibi aja mas-was dalam sintren jaluk waras. Di canda ka bumi bae langsung disadarkeun deui nya di buminya. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Hatur nuhun sekali deui ka ibu bapak sadayana, hatur nuhun atas undangannya. Ditandur teu aing alas, Mudah-mudahan menarik kita kembali sadar dan dalam sehat kembali ya, amin ya robbal alamin. kembang-kembang mawar Padepokan Sima Belajar Angkatan Taruna Panitia HUT RI ke-78 RT 2 Desa Jatiwangi. dalam sintren Sukses selalu, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan dalam keadaan yang lebih sehat, lebih baik lagi. Hapunten anu kasuhun bilih seueur kalepatan ti reng-rengan Sanggar Seni Gema Parahyangan pimpinan Abah Giri Sukirman. Mohon maaf lahir dan batin. Ditutup ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. sampai Merdeka! merdeka. Merdeka! Merdeka!